Ram, 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 hoi. Naon boy? Mana yang ditanya? Aku udah diburuan tadi, kuat bunting siapa? Atuh da teh kadeng ari maneh sabuy. Cik atuh mah teh bantuan tuh si Bray, karunya merong tadi. Saya atuh ngopi merong gitu, kecil pak gitu. Cinganan meneh keneh nempokeun tuh, nempokeun mah naon. Teu capek teh naon nempokeun mah. Ya daripada main nempokeun si Bray nu keur gawe, ya kita keluar rek liar ya. Pang tajung pang manaskeun lah motor, pakankeun motor Hah? Manasan motor. Naon manasan motor? Heg atuh heg. buat buru bisa keburu hujan buru. Bang, yang nanya ari cara manasin motor teh kumaha? Nah, itu mana? Mawa tah ieu? Kumaha tah? Nah, gitu kan. Alun ning. Nah, hurung. Duruk ke motorna. Siap. Manasin. Kenapa sih kenaon kayak nganduruk motor? Kan cik aing tadi tidak manasin motor. Nanti korek. Pan tadi cek mana kita manasin motor. Jadi kok aing teh korek we manasina. Aing tahu manasin motor, tapi tetap pakai korek atau sia dengan Anjis dengan eta sia sabu ya naon eta teu bedog. Anjis kamu. Hei, kenaraon nih teh? Kerja rokok biasa. Rokok. Sangaran Yusuf. Sok bacakeun surat Yusuf. Bari eta. Sok buru. Babari tau babari sok. Teu bisa. Manya itu babari eta. Buru babari surat Yusuf. Terus eta mana? Sangaran? Al-Fatihah. Goblok juga. Eta teh anu ngamera eta sangaran. Sangaran. Kulhu. Sebenarnya mau ulin kali tapi jam 10 san kali wae. Kemana ya? Belum ada. Ya, timuan ini. Linduk dulu dia aduh. Kita semut. Timuan ah. Oh boy, assalamualaikum. Bray, waalaikumsalam. Kadi. Boy. Halo. Itu tumuan di isuk. Ini eta biasa loba kadi tepede gini, sehat atuh. Alhamdulillah, akhirnya balik kita di Bangladesh teh. Aya seminggu mah. Tapi bismillahnya gawe di itu teh nya. Aya dina tahun mah. 6 tahun. Jadi musim hujan ning. Heeh ya, tapi di musim nyawah dia teh. Kamari ge urang di Bangladesh teh biasa we ngoret ngebon cau gitu kan, ngebon cabe gitu. Enak kegiatan naon sapopo? Kieu we urang mah. Kolot sehat atuh. Alhamdulillah sehat. Kemarin aya. Ini ngador we ka mana kolot teh kah? Udah dah. Di subuh urang nungguan teh. Mau berkat teu di Bangladesh teh. Ada. Muling ge lah. Heeh, boleh. Aduh, ngopi. Wah, sareng teh ieu lambung meunang euy. Susu. Eta teh mah ya mah teh. Teh. Tarik lah. Karena orang ngopi mah sedila euy, cara ngopi. Lambung. Ayo tuan lah tuh, break jeung lah. Jauh-jauh di Bangladesh yang ini teh tarik temen mau habisan teh tarik teh ditarik kurapia jika namanya pintar kemajuan ini balik di Bangladesh teh yang teh tarik lah siap ditarik kue kena Susah boy. Lila nyen teh tarik oge. Lila dateng teh kesel lah. Yo, Bray. Teh tarik. Astagfirullah, paingan lila cek aing teh. Aduh, ditarik enggak? Kumaha meureun? Kumaha nyindi tuh nyindi? Nyende. Saya sakul lila di berdoa tuh. Kon teh tarik gara lagi lin. Teh ditarik. Kurapia. Teh Pinter euy. Balik di Bangladesh loba. Tinggal hadiahkeun seduk dicekeun Bukan lurus.
Han ditarik kurang teh. Bener nggak? Gelah nih bila ini. Sama balik Kumaha teh? Baru mau terus kopi teh. Woi. Di mah wo. Boy, ayo cuy itu mah berwan. Wah, baiklah, teman cuy. Cumur saria mah adaknya di goroan ku teh wah teu kadeng-kadeng acan nih kak. Atuh hampura cuy teu kadengi. Sarwana sage ikrar. Atuh langgas gitu cuy. Ari eueuh teh dek naon ka dieu teh? Edek nyoro meta kopi boy teh ka maneh? Eueuh cuy, Sia saboy menik koret-koret teuing kan ku teh ha. Lain koret cuy dari eueuh. Sarwana sage karoma pipilueun deum sikasigo tah cangkeng ku cuy. Eta eueuh ngomong cekeun babladagan kitu. Ganeng sok ge dedeung pipilueun dengan kehet mah. Ari eueuh mah kopi teh dek ngopi teh. Henteu buy matakan eueuh ka dieu ge dek nyoro teh ka maneh. Matakan gawe atuh cuy ari hayang ngopi mah. Cuy gawe. Ulah sosok mamatahan eueuh lah, marana ge teu garawe atuh. Nah cuy nya urang mah teu gawe oge henteu meta kos eueuh. Daun teh saboy cek ku eueuh ha. Ulah. Daun sia eueuh ka dieu ha. Cuy nyeri tuh cuy. Pura-pura sia kehet mah. Pura. Mang, eta dijual mah. Nah teh deuleu aing teh keur ngabongkar ieu teh. Tipi jorek itu memang jual we mang. Kuku urang teh keur etaeun ngabengkel ieu teh. Ngabengkel we jual we mang. Hege atuh, ngan itu hanya kana batur. Kajian nu batur ge. Wani sabaraha atuh? Sok kamu muka harga Wios lajan 1000 oge. 1000 perak lin. Lain Aisyah 1000 teh 100.000 bisa nyawa mah. Harga 100.000 seberapa kilo nu kitu mah. 100.000 nu kieu mah. Bisa arek we eta mah. Sok atuh cabutan heula ke urang kilo. Naik tut. Oh, beli kado naik tut pelakeun mu. Naik tut. Bang, lama. Bener bet. Mana ieu dijual ka maneh soalna? Dijual sabaraha eta? Harga biasa we kumaha di dinya ieu mah. Oke mah karakas kasih eta mah jualna. Cek urang oge ieu teh pesenan ieu teh. Urang teh ngabengkel nu batur. Ngajualna kasih ieu, geus pesen kudu bogana ge. Maneh tukang laktut anyarnya manehnya. Tuh urang mah lila. Ri maneh saha? Onen ka dieu liar teh. Aing mah bagong. Naon sih nyebut ka aing bagong lain yang siku sugan ku aing ieu Bagong. Nah naon sia teh karek babagong tingan tulus mah ieu teh meuli ieu. Nya tulus aing ek meuli laktut mah aing karena mah kudu dituluskeun. Rek tulus meuli ti eta. Oh. Temponya. Bener. Sakilo sabaraha teh? Sakilo saon nya tempo. Kira tuh yang nyelo, ngeureun nih. Ieu Ada yang mau untuk sekilo gini saon gemon. Eta anu harga 100 teh bisa nyawa mah 100 perak bae keur maneh. Tapi 100.000 cenah. Turun harga tuh cik atau bae teh euy. Waduh si amang mah. Bae tuh cik balik pundungan tingan tepira kitu wae oge sia mah. Juga segitu sih jauh lah, baliklah geus aya mah bikin urang lihat mah di dieu mah. Wah ieu teh komisina teh tak urang geus pabantuankeun tah ngusir tukang kitu eta. Nah, kalem aya komisi mamang tenang geus pangusirkeun jeung eta mah. Da engge kusig tukang kitu bugang bagong mah eta. Oh kitu nya mang aduh tukang kitu bugang bagong kumaha nya. Sok atuh geureun tukang bugana. Sok eta teh, urang samuakeun eta, urang teh. Kurang tuh 15.000 lah. Pokoknya bisa ya. Masuk lagi deh. Udah. Bener tadi kusir. Kalem, biasa mah hargana sok yang berapa ya? Izin aja. Wacap nih. Oresnya urang mah. Oresnya. Balik ke dulu ya. Punten. Boy. Pas suruh ka dieu. Ada yang nyen syariat itu deh. Oh. Heeh. Bro, kali. Ari pas suruh teh nyen syariat naon itu? Biasa ya hayang gawe nyata. Teuing kudu kumaha neangan gawe. Oh, hayang gawe lin gampang lah serahkeun we ka dieu ka sabuy. Atuh mau cai teu? Henteu nyata teu mah wacai ieu teh. Kur mau age bakau unggul deh.
teh jeung kopi. Nah ninganan. Naon ieu teh tambah kono uing sok ngaco tinggal ieu mah kopi ge idun uing ah. Aduh kunaon nya emanya ieu teh nyeun sareat teh moal naon deh Kak. Ah, da euing teh moal naon ge rek menta keur mawa tangan kosong hungkul. Aya ge tumangah ningan. Naonan kitu sampe nyeun sareat teh. Sok buru cokot tuh tambah kadekeun lah. Heg lah urang cokot mangah. Semua Nah, gitu tuh tah. Ayeuna mah pan maneh teu mawa cai nya jeung nyeun sareat ka uing. Mending keneh ana urang ieu we kumangah, daek teu kumangah ieuna jadi sareatna. ya, emang alusnya kumangah nyadi kumangah gitu. Maneh mah teu nyahoun nya. Iya teh pengganti cai mangah teh euy. Alus itu mujarab, edek moal. Jadi kumahakeun ieu teh mangah teh gaganti cai. Yo, cara teh nya aing moga akal. Yo, Terus dikumahakeun deui ieu teh mangah teh. heuh eta mah ngaku sakrak ka ganti sareat atau saya ganti cai teh. Heuh eta ku urang-urang kerekep bae na mangahna lah.